sakumaha ngadendegna urang ibadah, sakumaha ngadendegna urang taat ka Allah ketika eta amal urang dicampuran ku rasa ria ewana naonan la aya baru ila toyi moal diterima ku Gusti Allah terkecuali bersih eta amal teh tina ria. Wa toyibu minal amwal wa yutlaku aidon bimana tohir. Sok diucapkeun eta bahasa thayyib teh kana perkara anu bersih, anu suci. Dina harta baik dina pagawean teh Allah resepna kana nu ararus. Fala yuqbalu minal amal ila tahir minal mufsidat karya wal wujud wa nahwi. Kulantaran Allah maha bersih, Allah maha suci, maha alus. Dina amal-amalan urang ge illa tahiron Allah moal daek narima kana amal-amalan urang terkecuali amal-amal urang anu bersih. Lu bersih tina naon amal urang minal mufsidat, bersih tina keruksakan-keruksakan. Naon nu ngaruksak amal karya, contohna seperti amal anu dicampuran ku riya. Wal ujub, bersih deui tina ujub, asa tukang ngajina, asa tukang ibadahna, asa tukang puasana ujub. Kaeta oge sarua kaasupna amal-amalan anu henteu thayyib. Goreng layak balut moal diterima ku Gusti Allah.